Mengarala belut jika nama kira lobain usum belutnya. Ayo. Bisa tengah belutnya. Ayo we. Jika bulah ditutu jika nama loba belutnya. Loba? Loba. Ayo hari ini tah. Ayo. Ayo utang di dia ajarannya. Lah. Tuhan. Ayo, adikku. Itu oke dia kebelah itu leganya. Di dewang aja coloknya liangnya biasanya liang belut bisa dicoloknya. Tapi anu nyut-nyutan naon ngajaran. Kur. Nah, ai suara belut kumaha? Manya nih geuleuh gitu nanya. Heeh. Juga pindah ya, kemenang lah belakang. Yuk, pindah. Kah, iya sana loba Belut. Belut gajah nu loba di dia. Belut. Cek wang ajaran. Mah aya nu bogana ieu pabinihan, bae. Bae, Nu saha ieu? nu iya Batur. Batur. Nu penting mah aing menang belut lah, sawah lidah ge nya keun bae. Capeun nu maculnya. Nah, beunang loba hari atah kene ieu. Dahar, lobanya di belah dia. loba. Mana nganuduhkeun teh alus wadahanna lah. Juga di sawah aing eta, make ruwei baju ini ha. Sama aing dah oh. Oh benernya belah dia mah Loba. Among kadek. Eta beli nu aing eta di Garulai. Nah, ini parah nih. Tenang. Balap aing. Tenang. Wingnya tuh banget nganuk